Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul Huda, taat hebat juara. Ya barudak Sabilul Huda, khususna kanggo kelas 5 kumaha kabarna dinten ayeuna? Sehat sadayana nya? Alhamdulillah. Pendakdi sareng ibu dina pelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 5. Namun sataacan urang kana materi, yuk urang sasarengan maca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sataacan oge kana materi, ibu bade ngajak ayo sasarengan ngajagi kesehatan. Nuka hiji biasa mencuci tangan atau cuci pandanganna nganggo sabun sareng cai. Nu kaduana nganggo masker. Anu katilu upami urang dina kaayaan rame, yuk tetap jaga jaraknya supados ditebikeun tina virus corona. Mangga salajengna urang tinggal. Nah, dinten ayeuna insyaallah ibu bade ngadugikeun materina nyaeta kecap kantetan. Naon atuh cenah ari kecap kantetan teh? Yuk urang sasarengan tingali arti dari kecap kantetan sareng contona. Nah, kecap kantetan nyaeta dua kecap nu digabungkeun terus ngandung harti anu anyar. Apa cenah? Dua kata yang digabungkan terus mengandung arti yang baru. Nah, itu arti dari kecap kantetan. Yo urang tinggal salajengna contona naon wae. Nah, cing ieu aya kalimatna. Aya cikur jeung bawang bodas nya. Nah, artina ada kencur dan bawang putih. Mana nu termasuk kalimat kantetan teh? Nah, anu kaasup kecap kantetan nyaeta bawang bodas anu hartina bawang anu warnana bodas ya, atau bawang yang warnanya putih. Nah, sok anu kaduana eta bumbu tuluy direndos dina coet batu nu rada jebrag nya. Anu jadi kecap kantetanna nyaeta coet batu. Hartina coet anu tina batu nya. Tuh aya gambarna. Salajengna kalimatna Aska meuli cau nangka 2 sikat. Nah, lamun bahasa Indonesiana Aska membeli pisang nangka 2 sisir. Nah, yang jadi anu jadi kecap kantetan nyaeta naon? Cau nangka nya. Nu jadi kecap kantetan nyaeta cau nangka. Nah, salajengna contona ngarah ngeunah mah sangu goreng teh kudu dikecapan geura. Nah, artina naon cing ieu teh nya? Biar enak nasi goreng harus dikasih kecap ya. Mana nu kaasup kecap kantetana? Yo urang tinggal. Anu jadi kecap kantetana nyaeta sangu goreng. Hartina sangu anu digoreng ya. Nah, eta mung sakitu wae materi ti ibu dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Aya tugas salajengna nya ti ibu. Mudah-mudahan materi dinten ayeuna dipahami nya ku sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul Huda, taat hebat juara.